Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamun ala ibadihi ladina astafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dipayun bersami-sami muji syukur ke Allah Azza wa Jalla anu mana dina ieu syaar parantos ngesakeun ka urang sadaya tiasa depan. Oke, alhamdulillah urang sadaya dipaparingan kanikmatan iman sinareng Islam oke ihsan. Oke, alhamdulillah ini pitulung taufik sareng hidayah urang sadaya dikersakakeun tiasa nyempurna kewajiban yakni thalabul ilmi. Mugi-mugi sing jadi wasilah urang sadaya ditabi-tabi ilmu anu maslahatul manfaat dunya sareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat kali salam mugia salamina dari panjurakeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa para sahabat para tabi'in Oke kasadayana anu turut-turut karena ajaran mantenah budi kayu kiamat. Kedua pribados mumpung masih kena tiasa nyarios dina ieu kesempatan hoyong istiqo nyungkeun di ampura kasadayana ngormaoskeun pribados selaku jamaah domik tantos seueur bisa kalopatan begituna mugia para bapak sadaya desa ngapunten pribados. Tinggal lamarnya insyaallah di pribados moal kantos disebutkeun. Namun cenah miributkeun mumpung tiasa nyarita sabab teu sageuti jelema anu capetang letahna lincah bicarana teu sakara-kara teu bisa nyarios teu bisa ngomong. Jadi perkaraannya jadikeun urang teu bisa ngomong teh loba. Amatah ulah pati gede teh, ulah pati minum teh, ngarabat kuat teh kade bahaya kondisi nu jelema mah bahaya. Teh mumpun desa nyarita urang mah dikersakakeun ku Allah sanajan awak loba karasa riwit cek paribasana nya mun dibaca mah jadi kepepokan jadi tukur jadi canggih wah segala itu tapi masih kena biasa nyarios alhamdulillah. Itu kali nanti akan mengaku tunggang ayeuna anu keur mujanna pisan gahari hayang gerah hujan masyaallah ya butuh hujan loba anu teu mani gitu anu gope sakali. Nah mudah-mudahan wae ieu teh lain mangrupakeun ciciren ku ayeuna halodo teh sing sae ngalor sing dimaksudkeun hujan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kadengan negara urang ayeuna keur make wudu ayeuna didhawuhkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju bi akhir zaman aqwamun wujuhu adamiyyin wa qulubuhum qulubu syayatin wa amsaluhum ka amsali dihabid duan laisa fi qulubihim sayun minar rahmah safaquna lidimai la yaquluna an yaqbi iyasa tahum qarabuka wa inna wa naita anhum iktabuka. Saur Kanjeng Rasul bakal datang di akhir zaman anu mana eta kaum teh beungeut mah teu beda seperti jelema. Ekos urang ieu biasa, lamun biasa. Lamun teu acung lagi sami, dahana sami. Tapi wa qulubuhum qulubu syayatin. Pirang-pirang hatena eta kaum teh teu beda jeung setan. Wa amsaluhum ka amsali abiduan
Nah kumaha pangna disebut hatena teu beda seperti setan, perumpamaanna teu beda seperti macan ataupun harimau anu garala lain sapi guluhib sayyidina rahmah sama sakali teu aya saeutik-eutik acan perasaan rasa belas kasih. Sapakuna lidimain sampai ka wani eta kaum silih ocorkeun darah, saling numpahkeun darah, layar qobuna anil qabih. Jeung anehna teh loba anu kitu tapi loba anu resep. Ongkoh eta jelema teh sadis, wani maehan, wani nyiksa, wani ngabunuh, tapi loba anu resep, loba pengikut. Dari anu bohong selain ucapan kang Rasul yakin benar sabab Rasulullah kasifatan ku sifat sidik. Ya. Setiap cariosan kang Rasul yakin benar. Insya tahum korobuka lamun anjeun milu ikut ngahiji jeung golongan maranehna manehna bakal nyelaakeun ka anjeun. Wa inna wa ta'anhum iktabuka lamun anjeun ngajauhan ti eta kaum yakin anjeun bakal jadi musuhna, bahkan kadituna bakal dibunuh atau dipenjara. Wa in aman tahum khonuka jeung lamun anjeun tunduk ka eta kaum posisi derajat martabat anjeun di mata manusia bakal hina. Sibyanuhum gorimuna ari budak-budak ayeuna generasi kaharep nu katempuhan kabeh ladang tina kajadian seperti kieu. Wasabatuhum syakiruna jeung ari pemuda-pemudana generasi-generasina paburencai pada boga kelompok. Wasabatuhum syakiruna para pemuda paburencai gontok-gontokan ongkos salamur tapi bisa pas cai jeung minyak. Wasuyuhum pajibun ari pirang-pirang kolotna jelemana lacut kabeh daruraka ya maksiat. Pemudana paburencai kolotna oge maksiat lacut. Naon pangan disebut lacut? Layak muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Teu daekeun nitah kana kaalusan, teu daekeun nyaram kana pamaksiat. Hari-hari hidup paduli deui anak aing ieu. Paduli deui mulai aing ieu. Sabodo deui sugan rek malabok nepi ka malokan. Paribahasana seperti itu lamun cek asa. Ya. Sabodo jadi kiai itu cuma dengan agama, berarti harus ribu, capek, pusing, sedih, wah komplit sebenarnya perlu dibejakan. Malah manges lulus yang itu sebenarnya perlu dibejakan. Atau perlu didorong, ya. Kumaha dorongna berjamaah ramekeun, mingguan ramekeun, dorong ke baros. Lamun teh kitu buah-buah perlu sih ngelak. Mingguan hari-hari berjamaah hari-hari buah ngelak ke baros kieu. Mudah-mudahan sih diselamatkeun. Capek hayang gara-gara di sekolah tetenya huis geus bingung majan teh murah nanya teh hese nasib jadi kiai mah memang gitu ya seperti itu. Kal jamri bil yadain in wadu'at sutobi'at wa in akhwaitahu bil yadi akhwata. Jadi nyekat kalau agama dina akhir zaman mah beda sepertinya kalau hak dina dampalingeun ya. Nya kalau agama di akhir zaman mah berbeda sepertinya kalau hak dina dampalingeun in wadoat utopiah lamun dipiceun eta ruhak dina leungeun bakal paling agama ya. Lamun kurang ditinggalkeun mah saperti kumaha salaria aya kakilit misalkan paling agama. Wa in akhwat tahu diliati akhwaq lamun dikeupul wae urang kan dulu ada yang kabur genah atau panas ribu. Ini kalau agama gitu yang ribu sebenarnya mau dibedakan. Nggak mau dibedakan ribu bisa alumni jadi kiai, bisa alumni jadi ulama, bisa alumni santren kan seperti itulah ya. Lamun urang panah pribadasnya geus kitu teh supaya tidak hukum, nah hayang didukung kahasa nama. Duluan dianggap sih sorangan seperti itu, ya. Lah hari-hari, ya. Belum pikiran teh kumaha, lamun
orang untuk berjuang di agama, anak orang incu orang kayak bakal jadi nama. Lalu di kampung dia ngasih pengajian, di kampung dia ngasih selama berjamaah, kenapa kalau mana anak orang? Dulu panjang pikirannya. Lalu kena sedih, tiba anak ke anak incu orang, tiba kali orang siksa nanti Allah. Lebih sedih, tiba ke anak. Kalau sifatnya siksa nanti Allah, karena anak buka penyakit panas, kadang-kadang anu panas atau cager-cager, jadi hati gusti atau topik bagi ke anak abdi itu. Saking punah teteh, jadi berhati-hati. Karena kudu buka pikirannya, namun ayeuna yang waktu diperjuangkan kurang, didatangan, disiap, diroyong, mereka paham ke harus nasib anak curang atau dulu kurang. Mereka termasuk karena golongan kolot-kolot anu lacut, anu terdaik nitah karena kealusan, terdaik garam karena syaitan. Ulah hari-hari. Namun sebabnya bahaya. Uziba ahlul qaryati wa fiha samanyata asra al-fa'abidin amilin amalahum amalal anbiya. Bakal disiksa ahli kampung, ahli daerah, ahli wilayah, penduduk eta kampung, wa fiha anu mana di eta kampung teh samanyata asra al-fa'abidin aya 18.000 jelema tukang ibadah. Okoh aya jelema 18.000 tukang ibadah tapi disiksa ku Allah. Naon sababna? Qul ya Rasulullah kaifa dzalik? Faqala alaihi wasallam lam yakunu yaqrabuna lillahi ta'ala. Bukti penduduk eta kampung teh teu mika izin karena Allah, wala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Teu daek nitah kana kaalusan, teu daek nyaran kana kagok. Cek paribasana hare-hare hir sok bodo teuing batur mah. Eta. Sedangkan urang teh bakal kita bertanggung jawaban ke daerah. Dan dua hari-hari saya bisa urang we. Mun urang teu mampu rek nyaram kana kagorengan geus sieun jelema eta masuk ngade omongan. Nih tahatu teh jelema anu satia mana ngawal. Omongan. Lain ece kitu dulu ece teh kitu dibutuh urang mah teu wani rek nyaram teh ece we pambedaan. Naon cenah kitu. Lamun teh mah urang teu wani. Lamun bisa mah alus sama urang langsung. Lu ulang itu sehingga kalau usaha jaga pan ieu teh goreng pagawean itu teh goreng teh lain maneh unggul tapi bakal goreng kacang kudu marentah karena kehalusan tapi urang sebaliknya kudu nyaram karena kagorengan keur kumaha urang nyaram karena kagorengan teh saur sapali ulama sekalipun anjeun keur kaayaan mabok contohna nya kali-kali aya jelema rek mabok caram ku anjeun sanajan anjeun teu mabok tetap orang wajib nyaram, sana kurang sorangan can bisa leureut. Berapa aya alasan gitu aya can bisa leureut. Tetap kewajiban, wajib orang nyaram karena kagorengan, wajib orang merentah karena kehalusan. Sekalipun orang can alus. Kabeh ge bakal ditanya, kulukum ra'in mas'ulun wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sakur kabeh anu ngawan bakal ditanya tina setiap anu diawanan. Wal intijaju bihim dilun. Jeung ari ngabungkeun ngawung-wung ka eta kaum teh eta dilun termasuk hina nunggu pandangan Allah. Wal hukmu bihim bid'atun wal bid'atu bihim sunnatun. Ari hukum dina eta zaman dianggap bid'ah, ari bid'ah dianggap sunat. Maksudna LGBT teh awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin. Kabayang lamun disahkeun ku undang-undang teh berarti halal ngalakukeun sodomi jeung halal ngalakukeun homoseks jeung lesbian. Nauzubillahi min dzalik. Hukum disebut bid'ah, bid'ah disebut sunat. Seluruh masjid-masjid, seluruh para ustaz, seluruh para pendai dakwah di mana wae, rek di luar ruangan, rek di dalam masjid tidak boleh mengatakan agama yang terbaik adalah Islam, tapi harus mengatakan semua agama itu baik. Berarti geus ngarobah kana aturan Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an kan jelas inna zina indallahil Islam. Teu aya agama anu saya mengubah dengan Allah
kecuali Islam. Umat Islam sing dilindungi Allah Subhanahu wa taala saudara. Jadi kan akhir zaman kamu mengenai tanda-tanda adanya halodo. Ya bagus mah ATT clear semua ku halodo ayeuna mah. Beda jeung tahun-tahun ka tukang masalah sieun bener sakumaha tarikh hadis anu di rangkum eta hadis ku salah sawios ulama anu di Sumatera nya Ustaz Zulkifli bin Telpat anjeunna seorang perangkum hadis Kanjeng Rasul anu sahih hadis sadayana sawan anjeunna tanda-tanda bakal keluar atau nabi muncul Nabi Imam Mahdi teh sadeajana ditandai ku kekacauan di mana-mana. Sama yang kekacauan teh ditandai heula ku halodo. Sabaraha heula halodo teh jadilah ada 2 tahun. Ngan 2 tahun eta teh lain berarti hujan mah aya teu mata kelantis. Jadi tina sabulan teh tilu poe hujan sabulan tilu poe misalnya hujan deui teu mata carian kana sawah. Tetep palilah. Sedangkan enak di batu ngaya hujan tapi teu gratis. Tengah biar terus-terusan. Alhamdulillah mudah-mudahan bahaya. Nah, pangacuriga ayeuna sabab dikanyahokeunana muncul Imam Mahdi teh dina usia 40 tahun Imam Mahdi ya, Imam Mahdi usia 40 tahun namanya kanyahoan. Di mana kanyahoanana? Di Mekah di saat tawaf. Aya sebahagian ulama anu nyangka anu uningan mungkin wali nanya kayak jam anjeun Imam Mahdi nya wah lain kalau Imam Mahdi. Sampai kaseueur anu laros para ulama teu ngaku wae nu ayeuna kumpul sadaya para wali-wali kabaian kita jamak sampai kumpul rapat dan ternyata nganten bahwa anjeunna Imam Mahdi. Tapi dina Yusuf sabaraha? 40 tahun yuswa anjeunna teh kanyawan anjeunna Imam Mahdi. Da lagi sama tes aya. Lahirna Imam Mahdi raha kanyawanana tandana lahirna Imam Mahdi teh ditandai ku samagaha bulan jeung panen poe dina bulan puasa. Sugan ingat para bapak baheula pernah kajadian teh aya gerhana antara bisa samagaha bulan puasa. Aya. Komitel Bapak pilpados dina Yusua pas 4 SD ka Bogor. Tahun 82. Ya. Tahun 82 lamun ditambah 40 jadi sabaraha? 1882 ditambah 40 jadi sabaraha? 2020 dua ayeuna 2000 sabaraha? 2018 berarti tinggal seberapa tahun? 3 tahun, 2 tahun sampai muncul Imam Mahdi bakal halodo heula. Saking ku halodo hese kadaharan sana pangan di dia kekelakan hese jadi ari tanus daya pangeran sampai ka jelema wali saling kata tangan yang menyangka dia mah eta loba kadaharan di benta teu mere jerampok saling paling di mana pamalingan tingges ka tinggali gambaran-gambaran ku hese usaha hese na mata pencaharian dari di pangobatan anu sunah akal dengan dinari daripada air apa air mati usulah mahkotanya dari lemah tidak kaimannya di tanda-tanda sedangkan rek muncul mereka nyawana Imam Mahdi di saat umat Islam kabeh kekalahan di mana-mana. Palestina kalah, Suriah geus yakin hancur, mana hancur? Syria artinya. Terus di Afghanistan pas Irak jatuh, tinggal cadangan teh Iran jeung Indonesia menjadi gambaran teh. Malah cek Ustaz Zulkifli mah anu di Sumatera kemungkinan menurut tarikh hadis lamun dicocokkeun jeung kaayaan ayeuna bakal muncul dukhon anu disebut hasud anu menyelimuti seluruh jazirah Arab bakal muncul nanti bulan puasa ayeuna. Nauzubillah min dzalik. Geus beuki deukeut. Sebagai tompel. Tanda-tanda akhir zaman. Jeung di antarana tanda-tanda akhir zaman teh para pucuk pimpinan boh di masjid-masjid, boh di langgar-langgar diparikeun teh ku budak-budak anu ngarora anu parasek. Loba mah budak anu masuk kumaha anu pasek teh anu masih keneh
maksiat ngeongko migawe taat oge ongko maksiat ngeureun taat oge ngeureun eta asik nya ongko eta jelema teh rajin salat rajin mingguan rajin maca Quran rajin puasa teu osok ngaluhayam eta asik ongko osok salat osok puasa tapi eta jelema teh masih kena mamawa awe batur asik masih kena maksiat asik eta geus gemprah di mana ya berarti geus deukeut masya Allah sedekah urang teh can jalur mudah-mudahan Allah ka ayeuna mun bisa mah kewe itu atuh kiamat teh tapi mudah-mudahan ya kalau ulah salah sahiji tanda inti nama sing saengan we lamun hujan deui serta dinormalkeun deui sapertos bihara-bihari sing gemah ripah loh zinawi yang khusus warga nu aya di Indonesia khusus jalma-jalma muslim sadayana masih disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Saur sakoleha Habib Taufik saurna dina kaayaan ayeuna dianjurkeun ka jami-jami anu aktif ibadah khusus umat Islam supaya umat Islam ulah narima kakalahan ayat dinaungan ayat dina pertulungan Allah diusahakan bacakeun ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin alis alal muslimin 10 sulan sabada tepan subuh ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin 3 kali alis alal muslimin saya hitung sekali ya arhamar rahimin 3 kali alis alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin paris alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin paris alal muslimin dua segitu teh jadi 3 kali ya arhamar rahimin terus paris alal muslimin supaya umat Islam aya dina kamunangan sekalipun orang-orang kafir jongkel model kumaha yakin lamun sadayana kompak yang Allah sudah teruak aya dina pitulung Allah umat kafirna anu rek ngahancurkeun Islam bakal hancur kalawan pertulungan Allah Subhanahu wa taala sore tadi ya. Nanti ngamalkeun nanti teh kumaha masyaallah amin ya mudah-mudahan terus paris atuh ya rahman ya rahman ya rahman paris alal muslimin paris jin paris paris alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin paris alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin paris alal muslimin. Fa'in dzalika yusallitu Allahu alaihim sirarhum. Kumaha alamun tema kenyataan anu seperti itu di mana-mana kekacauan, hukum geus disebutkeun bid'ah, bid'ah geus disebutkeun sunat. Kolot teh geus daek nyalan kana kagorengan maretah kana kaalusan pemuda geus pecah belah, bahkan jelema geus saling bunuh. Yusallitu Allahu alaihim sirarhum, maka Allah Subhanahu wa taala ngalindihkeun ka eta kaum kana panggoreng-goreng kaum sumayat hiyaruhum pala yustajab lahum du'aun. Ras lamun teh mati golongan ulama-ulama anu saleh ngadaru'a ka Allah Subhanahu wa taala ku alatara seperti itu pala yustajab lahum du'aun. Doa moal diijabah umput-umputan model kumaha oge lamun urangna hare-hare hirup nya teu daek nyaram kana kagorengan teu daek maretah kana kahalusan da urang eta bisa na nya jeung mun cara batu urang masieun mangko dieu teh bari teu boga ketepel-ketepel acan minimal diusahakeun jagalah keluarga urang jagalah kampung urang nu aya we teh dieu nya salametkeun babarengan ku sararea ulah hari-hari hidup membantu aya kasusahan tulungan kurang sabisa urang ya membantu ngabutuhkeun kana pertolongan urang guru-guru tulungan kurang dalam mana ayeuna mah ku alataran butuhna pangabutuh anu semakin gede nya teras penghasilan beuki hese katingalina jelema teh geus lumayan hari-hari ini sabodo batur mah penting urang bisa dahar
lobana ayeuna seperti itu balataran sareng esek komo kita 5 tahun ka hari alhamdulillah naon panglagi kita geus katingali rumbuy sakabeh kabinet enak dikuasai ku jelema-jelema anu karang itu kemungkinan tercekik orang lebih tinggi ya mudah-mudahan masih bisa melakukan amin. Kemudian saya itu pengen di masa sekadar tanbih pepeli khususnya ketika aminarios kurang ulang terlena teuing mikiran perkara anu sakira tata teu perlu tapi anu perlu dipikiran ku urang teh kaayaan teh geus sebagai tompel naon sakuduna anu teu urang digawe jeung naon anu perlu diperhatikeun lain pikiran kita ieu bae ya geus teu busung aya pikiran kita ieu teh pikiran teh urang waktu balik ka alam barjah intina ka alam akhirat ya bisi bener-bener itu salah satu tanda-tanda akhir zaman mudah-mudahan iraha wae waktuna urang pupus iraha wae waktuna urang dicanang ku Allah mugi-mugi ya Allah barokah di daya ngalaksanakeun mingguan seperti kieu teh kaduaan kabatur sing dikesakeun urang sadayana netepan dina husnul khotimah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.